baginda Nabi dilahirkan nu siang ieu ku urang diperingati kelahiranana bari ayeuna dijieunkeun tema mana temana eueuh atuh aing rek maca naon ieu tak rengekeun ku ibu-ibu nu sok ngalawan kanu jadi salaki nu sok molotot kanu jadi salaki nu sok punyan panyun kanu jadi salaki maaf pikeun ibu-ibu nu sok melotot kanu jadi salaki jangan berharap pengen masuk surga bahkan ngame seungit surga nage haram pikeun awe nu sok ngalawan melotot cerewet kanu jadi salaki ceuk si bapa yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam safa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala sahibud du'a amin. Nu teu amin didoakeun balik pangajian teu bisa hitut sia. Wa qala sahibud du'a amin. Allahumma min baladi Indonesia wa khusus bil khusus desa Harjawana minal korupsi wal kolusi wa nikotisme wa dongdot wa jablay wa kucing garong wa anti maulidan wa anti tahlilan birahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu pada melotot aya kiai kasep-kasep ngadua tepi kajablay. Jawab sing kompak sing jujur khususna ku ibu-ibu, bu bahaya mana jalan berlubang dengan lubang berjalan-jalan. Bu, halo, jawabnya hai gitu siap. Halo, hai, halo, halo, hai. Jawab sing kompak sing jujur, kira-kira bahaya mana jalan berlubang dengan lubang berjalan-jalan? Bahaya keneh lubang berjalan. Bukti jeung nyata fakta dan realita. Seandainya suami ibu dijalikeun tina jalan berlubang diomekeun ka ahlina, insyaallah kalayan izin Allah samingon sehat deui leres.
Tetapi sebaliknya, seandainya suami ibu terkena dengan yang namanya penyakit lubang berjalan-jalan, diomekkeun lain kalakah cager tapi nu aya kalah beak jeung kolor-kolorna betul. Matak mudah-mudahan di desa ieu mah di kampung ieu nu kararitu teh sing diterbihkeun, amin amin. Pangluhung kalbu kajembaran mana, puja nu janten panghias rasa, puji nu janten panghias hati, syukur nu janten panghias kalbu. Puja hayu urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji urang dugikeun ka Gusti anu Maha Suci, syukur hayu urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur, nu mana mantena perantos masihan nikmat ka urang sadayana, sehinggakeun urang sadayana tiasa kempel ngariung jonghok ngaronyok patepung lawung patepang wajah pamprok jonghok tina ieu raraga, yakni acara memperingati dilahirkannya baginda yang mulia, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu pamudah-mudahan ibu bapa ku asbabiah riung mungkulungna urang sadayana tina ieu mah palah mubarak. Hiji sing dipanjangkeun yuswa urang sadayana, hapunten kasepuhan, hapunten para bapak, hapunten para ibu, simkuring sanes bade ngaheureuikeun. Ngan lamun diibaratkeun ceuk pribahasa pawayangan mah simkuring teh lil ibarat dalangna, maka ibu jeung bapak nu hadir ridho teu ridho sing daek dijadikeun wayangna, sing daek dijadikeun wayang. Ainu ngaran-ngaran wayang, kumaha dalang kumaha. Jadi lamun cek simkuring ciga tadi nadana, ciga tadi lagamna, begitu simkuring ngaduakeun ka jamaah sadayana, maka ibu jeung bapak kedah sami ngawalerna, cek ibu jeung bapak amin. Siap siap. Hapunten para guru, hapunten para kiai, masyarakatna ku simkuring rek dicanak seuri heula wios. Ke paneuri ku aing digablogan nama wios. Naon sababna Kang Haji ayeuna mah teu di kampung teu di kota, lamun ngaji ujug-ujug serius biasana jamaah loba alesan. Ai majar teh punten kiai, abdi mah hoyong kahampangan holah. Ai ger teh pan teu mantog deui si belegug mah aya nu kitu aya. Matak wios dicanak seuri heula wios. Sakali deui pamudah-mudahan ku asbabiah riung mungkulungna urang sadayana tina ieu mah palah mubarakah. Hiji sing dipanjangkeun yuswa urang sadayana, nu kadua pamudah-mudahan ku asbabiah riung mungkulungna urang sadayana tina ieu mah palah mubarakah. Nu tani sing dihasilkeun tanina, amin. Nu dagang sing dihasilkeun dagangna, amin. Nu bisnis sing dihasilkeun bisnisna, amin. Oge pamudah-mudahan ku asbabiah riung mungkulungna urang sadayana tina ieu mah palah mubarakah. Sing dihapunten sagala kalepatan dosa perdosaan urang sadayana, amin ya robbal alamin. Sebagaimana kata baginda Nabi, bupa kata Nabi, sesaat saja kau duduk di tempat ilmu, lalu kemudian kau sholat sunnah 1000 rakaat, maka pahalanya lebih besar sesaat saja kau duduk di tempat ilmu. Alhamdulillah. Maka saya tanya khusus ibu-ibu yang sebelah sini, Bu, pernahkah ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Bara-bara
bapak nu belah dia Pak, pernahkah bapak sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro. Tapi walaupun kita tidak pernah sholat sunnah 1000 rakaat, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kita hadirnya siang ini pahalanya lebih dari sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasul, sesaat saja kau duduk di tempat ilmu lalu kemudian kau sodakoh 1000 unta, maka pahalanya lebih besar sesaat saja kau duduk di tempat ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cai punten kahanapkeun isi bahe oge teu hilap sholawat sinereng salam pamudah-mudahan masing dilimpah curahkeun ka baginda alam, yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, pembantai kekafiran, pembawa keislaman nu bisa ngabedakeun ieu halal ieu haram, ieu cai nu keur diome. Ya dina panggung Kang Haji Agus meuni sagala aya. Alhamdulillah. Luar biasa panitia. Alhamdulillah. Dimulai sapritna aya aquana, teh manisna, kopi hideng, nenen nage jeung ududna tuh. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung sugan dianggap karuhun kula ieu. Ya Allah ya Rabbana, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad, tehilap ka para sahabat-sahabatna tabiin tabiatna sehinggakeun urang saya nu hadir pamudah-mudahan sing diengken umatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadani Allah wa yakum ajmain. Nuku kula dipihormat kersana pengatur waktu, penata acara, master F seremonial, garis dengdek, protokol, garis besar MC. Lupa mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana mantena hiji sing dipanjangkeun yuswana amin. Dua sing dikengingkeun jodoh anu soleh amin. Oge teh hilap nuku kula dipihormat, yakni para guru-guru, para kiai, para ajengan nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu. Wabil khusus guru kula kersana Kang Haji anu pamudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana para kiai, para ajengan hiji sing dipanjangkeun yuswana amin. Ah camplang. Halo. Halo. Jawab ku jamaah sadayana, Bu Pak, kira-kira ieu orang dia nyaah ka kiai, resep ka kiai, nyaahna nyaah naon? Aya Kang Haji Agus nu nyarios belah ditu mah nyaah mere. Pertanyaan kedua, resep ka kiai, resepna resep naon? Resep nitah cenah ge. Ternyata kasepuhan masyarakatna 2 kali ditaros ku simkuring. Nyaah ka kiai nyaah, Pak resep ka kiai resep, ngan hanyakal jawabanna kurang merenah. Naon sababna? Nyaah mere, resepna resep. Ya Allah ya Rabbana, emang ayeuna mah tadi kampung tadi kota kadang-kadang ka kiai teh resepna resep nitah nyaahna nyaah mere, teu cika keur butuhna main seret main paksa. Ah Ustad, di Banten mah ieu tara main seret main paksa ka kiai ketika butuh. Urang buktikeun siang ayeuna bahwa urang di mana butuh kanu jadi kiai main seret main paksa. Kira-kira lamun di dieu aya nu kasurupan sok neang saha? Lamun di dieu aya nu kamaotan sok neang saha? Timulai nu ngamandian koke, ngabungkus mayit koke, nyolatan mayit koke, ngagotong mayit koke. Bayangkan Kang Haji Agus,
Masya Allah ka haji gening di dia mengagotong mayit dia cenah ku kiai. Ya Allah ya Rabbana, maka nabu Pak mumpung guru urang aya kene, mumpung kiai urang aya kene, yuk urang doakeun pamudah-mudahan para kiai para ajengan hiji sing dipanjangkeun yuswana amin, dua sing diseureurkeun milik sinereng rizkina amin, tilu sing disabarkeun tina ngurus masyarakatna amin. Oke pamudah-mudahan bilih bisi kena bahasa sepuh titis tulis diajali niang mangsa nulugina cunduk waktu rahayu takdir tasa dipungkir kadar tasa disinglar yak nek maut disebatna, mudah-mudahan guru urang sadayana masing maut husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap nuku kula dipihormat kersana Bapak aparatul pemerintah dari atasan sampai bawahan, dari mulai Bapak TNI Polri, wabil khusus Pak Camat dan yang lainnya, wabil khusus Pak Jaro aya. Oh iya Masya Allah alhamdulillah. Wabil khusus Bapak RT aya. Mudah-mudahan Pak RT tahun hareup sing jadi gubernur. Naon sababna? Sabab alhamdulillah di dieu mah alhamdulillah abdi bingah amar wata suta bingah kagiri-giri. Naon sababna? Dimulai Polri, TNI, bahkan tepi kajaro Bapak Camat jeung sebagainya hadir, tapi ketika ngaji di nusanes yang hadir RT lagi RT. Ya Allah ya Rabbana Bu, kita harus senang, kita harus bahagia. Kenapa? Karena alhamdulillah di kampung kita masih ada orang yang mau jadi RT. Di Sukabumi sekarang calon RT sudah susah. Kenapa? Karena RT itu jangankan gaji, tong boroning gaji RT mah singkatan ngaranna ge geus ripuh. RT ripuh terus. Arek ripuh kumaha RT? Bayangkeun ku ibu, mana Ustadz bukti ripuh hirup RT? Urang buktikeun. Lamun dia kampung aya budak ngora pasea jeung kampung sejen, maka eta budak ngora teh diamankeun dibawa ka imah padahal RT teu milu pasea bener. Lamun di ieu kampung jol keluar PKH atawa BLT aya masyarakat nu teu kabagean anu disalahkeun teh padahal RT na ge teu kabage. Matak mudah-mudahan RT sing jadi gubernur amin. Beak ka doa aing keur RT. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus nu kula dipihormat kalian kula didoakeun Sang Raja Dermawan, Raja Sawer, Kang Haji Agus yang tampan sangat luar biasa, yang namanya tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit karena kedermawannya. Alhamdulillah ai story tadi di Sawer ai henteu. Lain eta lamun nyawer kamu balik kira-kira haram kitunya apa makruh? Di mana-mana lamun ningali kori mah di Sawer pasti. Ai mubalik teh eta boro-boro di Sawer. Ya Allah ya Rabbana, eta mah tinggal mikiran we Kang Haji Agusnya. Ya Allah ya Rabbana. Setuju Kang Haji Agus lamun nyawer. Tinggal ngadengekeun Kang Haji Agusnya. Wabil khusus nu kula dipihormat para panitia penyelenggara, wabil khusus Bapak Sekretaris, wabil khusus Bapak DKM sinareng rombonganna anu hapunten para panitia tetiasa diwincik diwiji-wiji dibilang saurang-saurang dihitung satu persatu, tapi mudah-mudahan naon pengorbanan para panitia ya Allah ya Rabbana tong boroning di alam akhirat di dunia keneh ge sing digentosan kalian gentosan anu berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Maksud jeung tujuan para panitia ngayakeun ieu acara lain hayang ka Sohor ka Bogor, lain hayang ka Mashhur ka Cianjur, tapi ieu panitia maksud jeung tujuanana nomor kahiji yakni sejak syukur karena nikmati Gusti Allah. Naon sababna?
sabab ieu panitia sieun ku ancaman Allah oge kabita ku dauhan Gusti Allah. Nu mana Allah perantos ngandika tina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ngeunaheun teu saumur-umur aing jadi mubalik kakara di sawernya. Kamari manu nyawer lain ala kadar Kang Haji Agus doang, lain ala kadar eta sahab neme nu nyawer. Pak Haji Agus jeung bojona lain, kamari mah jaro ge nyawer. Satuju lamun jaro nyawer, satuju banyak Kang Haji Agus nyawer jaro ngejedog wae. Ya Allah ya Rabbana, jazakallahu ahsana jazak nuhun Kang Haji Agus, mudah-mudahan sing jadi amal kasaean urang beulikeun kana keusik jeung bata urang terapkeun ka pasantren. Tamahan deui atuh. Ya Allah ya Rabbana, tenang tenang. Aya jaro aya jaro, RT aya RT. Bu, ketika aya nu ngaos Al-Qur'an maka sambut dengan lapad Allah sia. Karena anu ngaos Al-Qur'an ece jeung nu ngarengekeun eta pahalana sami. Alhamdulillah. Komo leuwih ageng pahalana di mana ayeuna nu ngarengekeun nyebat lapad Allah na panjang, karena semakin panjang lapad Allah disebatkeun semakin ageng pahalana. Alhamdulillah. Lamun ditaros ku sim kuring bapak-bapak nu hadir siang ieu kira-kira Pak hoyong ageng pahala, Ibu hoyong ageng pahala. Lamun bener ibu hoyong ageng pahala jeung bapak hoyong ageng pahala, maka ketika sim kuring rengsek nyebat lapad Allah sambut dengan lapad Allah bari panjang. Karena semakin panjang lapad Allah disebatkan maka semakin ageng pahalana. Alhamdulillah. Jadi lamun bener ibu jeung bapak hoyong ageng pahalana di mana panangan abdi kahanap liren nyebut Allah nak lamun di luhur keneh ulah waka eureun. Siap? Siap? La in syakaratum la azidannakum. Hor ibu mah ibu yang berjanji, ibu yang mengingkari engap. Heuh dihaja. Mudah-mudahan ngabogaan penyakit asma bin bengek ku sabab nyebat lapad Allah na panjang sing dimaotkeun. Panyakitna euceuk pancan beres ulah wakadeh mo. Lagi
pengen yang biasa apa pengen yang luar biasa? Kalau pengen yang luar biasa, wayahna Pak Haji Agus sawerannya juga harus lebih luar biasa. Insya hampura Kang Haji abdi ngaos Quran dikorikeun, lain hayang ka Sohor ka Bogor, lain hayang ka Mashur ka Cianjur, tapi dipiwarang ku Kangjeng Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi bacaan-bacaan Al-Quran ku sora anu ngeunaheun supaya ni matak sok senajan sorana geus beak sabab unggal peuting aing nyekel mik batur aing mik sorangan teu dicekel-cekel. Dipaksakeun eueuh da hayang ngeunaheun supaya ni sakali deui rek naros kira-kira ngeunaheun teu piraku we nyebut teu ngeunaheun teh hese hayang bisa kori teh ceuk baheula diajarna ge nuju alit Kang Haji Agus da abdi mah alit heula. Nuju alit Kang Haji abdi mah ieu haye banding ku hayang bisa kori tukang baso lewat dikorikeun rek meuli baso. Cek sim kuring mang meuli baso samang koko okolah eta teh Kang Haji. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung. Lain ala kadar rek meuli baso ceuk saking ku hayang bisa kori hayang panjang napas balon ku ada 5 dikorikeun. Lamun aya tukang balon model kitu tuh ciga nu di ujung tukang balon dikorikeun ceuk nempo tukang balon teh cek sim kuring balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru malatus balon hijau. Ya Allah ya Rabbana hapunten para kasepuhan hapunten ka haji ya jamaah kabari kaayaan panas bari kaayaan ngesang lamun ngaji di bawah serius jigana jamaah sing keleles hiji-hiji. Matak ieu mah ngaji bari siang-siang ieu mah bari socacan bobok ka mana we lempengna huntu dah. Yang penting mah balik cair rek haji abdi mah lah. Da ieu mah bisnis. Bohong ketang dongkapna di Sukabumi teh ka dieu abdi mah hiji seja silaturahmi nu kadua nama rek neang dulur rek neang dulur Kakang Haji Agus teh dulur euy ceuk. Ya Allah ya Rabbana sabab lamun tos nganyang di jalmi nu dermawan mah di mana pulang teh sok dibahanan amal. Pamajikan saha ieu teh ka Haji Agus ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung. Gusti nu agung ka kiai nganggap kotak amal. Lanjut. Lagi. Nu mana dauhan Allah dina Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Anu pihartoseunana dauhan Allah sing saha-saha jalma nu syukur kana nikmati kaula maka bakal ditamah-tamah nikmati kaula, tetapi sabalikna sing saha jalma nu kupur teu syukur kana nikmati kaula maka dauhan Allah tunggu ajab nu leuwih pedih ti kaula. Naudzubillah tumanaudu. Kunaon di urang loba musibah khususna di Indonesia Raya. Dimulai gempa bumi Yogyakarta, beres gempa bumi Yogyakarta terjadi di Cianjur gempa yang begitu besar. Beres Cianjur kena gempa naon kah keheula atuh pancan ditamahan. Pan paur Haji Agus tuh aing jadi web akang mah. Beres gempa bumi Yogyakarta, Cianjur kena gempa lagi. Beres Cianjur, Sukabumi itu kampung Kak Haji Agus. Sukabumi itu gunung. Tetapi mungkin orang sini pernah mendengar bahwa Sukabumi kampung Sagaranten pernah terkena yang namanya banjir yang begitu besar. Rame di
Sukabumi. Di Sukabumi rame wah, gempa, banjir. Saking ramainya gempa yang terjadi di Sukabumi, banjir yang terjadi di Sukabumi, artis ibu kota datang ke Sukabumi. Dimulai Baim Wong nu kakarak cerai jeung si Paula datang ke Sukabumi. Si Lesti nu karak beres dicekek ku si Bilar datang ke Sukabumi. Bukan hanya Lesti Kejora, bukan hanya Baim Wong yang datang ke Sukabumi karena di Sukabumi banjir. Sang Raja Dangdut Rhoma Irama datang ke Sukabumi. Begitu datang Rhoma Irama ditanya ke orang Sukabumi, "Assalamualaikum Bang Haji." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Rhoma, "Bang Haji, kenapa ini banjir sampai ke kota Sukabumi?" Cek Bang Haji Rhoma Irama, "Oke, kita sambut syair berikut ini." Eta Kang Haji Agus batur mananyakeun kunaon musibah teu eureun-eureun ka Indonesia khususna ka Sukabumi. Ya Allah ya Rabbana, kalakah dijawab ku Rhoma. "Oke, kita sambut syair berikut ini." Lamun ngadenge sora Rhoma teh, lamun Rhoma ngomong abdi mah sok emut keur nuju alit euceuk. Sabab nuju alit abdi lamun samenan, lamun kenaikan kelas Agustusan biasana sok nabuh layar tancep di ditu mah. Film nate teu jauh beri prima adpen bangun ting teh si apen geus bangun ting ucan. Nu paling rame di mana geus ditabeuh geus disetel ta film Rhoma Irama teh. Satria bergitar inget teh sampai ayeuna. Rhoma satria nyoren gitar ceuk. Jung 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 jung. Sora naon eta? Sora naon eta? Kakara aing saumur-umur ceramah disebut kuda ku ibu-ibu. Ya Allah ya Rabbana, eta teh suara uingan keur praktekeun suara kud. Ibu-ibu nu beulah ditu ge meuni calangap kuda cenah. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung, eta teh suara uingan keur praktekeun suara kud. Kuda. Rhoma Irama lumpat tina kuda. Ditembak ku penjahat. Kena sukuna diusap ke Rhoma. Astagfirullahaladzim, semoga Allah membalas apa yang kau perbuat. Rhoma, ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung, eta Rhoma Irama ditanya ke orang Sukabumi, "Bang Haji, kunaon ieu musibah teu eureun-eureun ka Indonesia bahkan sampai ke Sukabumi?" Cek Rhoma Irama, "Oke, kita sambut syair berikut ini." Emang lamun ngawangkong jeung Rhoma Irama mah pasti ngajawab nate lewat lagu, lewat syair, karena beliau itu adalah pencinta lagu. Rhoma Irama mah tong boroning euceuk aya nu nanyakeun masalah, Kang. Rhoma Irama mah bogeun babaturan ngaranna Haji Tatang jadi lagu ku Rhoma Irama. Dangdut Haji Tatang, dangdut Haji Tatang, dangdut Haji Tatang. Jadi lagu ku Rhoma Irama. Rhoma Irama melak cau ti leutik geus gede eta cauna aya nu ngalak. Lamun orang dia melak cau ti leutik dikore dibersihan diberak geus gede aya nu ngalak kumaha ngomongna dasar gob. Beda jeung Rhoma Irama. Rhoma Irama melak cau ti leutik geus gede aya nu ngalak cek Rhoma Irama, "Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang karena itu pisang orang. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang karena itu pisang orang." Ngeunah Rhoma Irama lamun ngomong. Dalamun beres manggung Rhoma Irama mere duit ngabagikeun duit ka anak buahna. Make lagu Rhoma Irama mah tah 700 tah 700 tah 700. Ngeunah Rhoma Irama. Makana pantas ketika ditanya ke orang Sukabumi, "Bang Haji, kunaon ieu musibah teu eureun-eureun ka Indonesia tercinta ieu?" Cek Rhoma Irama, "Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya." Geus loba jelema poho ka Gusti.
bukti geus loba jelema poho ka Gusti Allah siang ieu di dieu panitia ngayakeun memperingati Maulid Nabi nu diisi ku pangajian masyarakatna kalaka aya nu jalan-jalan aya nu kitu aya masyarakatna kalaka cicing di imah bari ngome TV aya nu kitu aya nu belah mana imahna ya Allah ya Rabbana. Nomor kedua kunaon musibah datang di zaman sekarang eta ciri khas Roma Kang amun Roma nyanyi teu muriang teu ngeunaheun. Sudah banyak orang yang tak sembahyang nu ngaharamkeun muludan nu tara udunan berjamaah subuh gengan duaan tapi disenyam doet kan jadinya eta lagu ceuk ka tukang keredet atawa ka Bang Emok nginjamna 1 juta dibayar 1.200.000 pajarkeun mah cenah nulungan padahal mah nyiksa nepi ka dieu Bang Emok ka haji kira-kira ka dieu nepi Bang Emok aya nu nginjemna kira-kira nu sok nginjem ka Bang Emok lalaki apa awewe heuda katara eta teh nu ngabogaan hutang ka Bang Emok mah katara nu hadir penting ayeuna ge make tiungna nyengsol atuh tong diomekeun euceul jadi kanyahoan euceul mah ya Allah ya Rabbana Gusti nu Agung heuh meureun eta mah tiungna lesang Kang Haji lesang tiungna lesang matakna lamun rek init ngaji teh euceul make lem aibon supaya cicing eta kerudung ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan boga hutang ka Bang Emok sing lalunas amin amin. Hadirin hadani Allah wa yakum ajmain. Nomor kedua panitia ngayakeun ieu acara maksud jeung tujuan anu paling inti yakni sejak memperingati dilahirkannya baginda yang mulia yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Cuman lamun kusim kuring rek ditaros ibu kaping sabaraha Kangjeng Rasul dilahirkeun Bapak kaping sabaraha Kangjeng Rasul dilahirkeun 12 Rabiul jatuh pada hari jangankan kata bapak-bapak jangankan kata ibu-ibu bahkan grup Nasidaria ikut berkata di dalam syairnya 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun ayeuna nyebut gajah bieu ya Allah ya Rabbana di Mekah mah eueuh gajah eueuh ece aya ge onta ngan bahasa Arabna gajah teh Kang adalah fil sebenarnya lamun bahasa Banten jeung bahasa Arab eta saeutik perbedaanana contoh baheula urang pernah sakola di Niah cek guru urang jidarun bilik babun baetun torototun terbutut eta mah 12 Rabiul Awal baginda Nabi dilahirkan nu siang ieu ku urang diperingati kelahiranana bari ayeuna dijieunkeun tema mana temana eueuh atuh aing rek maca naon ieu mana temana Kang oh nyingsat temana nyingsat cenah atuh aing kudu ngabahas nyingsat meureun intina tema tina ieu acara memperingati Maulid Nabi dengan adanya memperingati Maulid Nabi maka kita harus bisa mencontoh akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Ustaz akhlak mulia baginda Nabi? Nomor kahiji akhlak baginda Nabi ece Kangjeng Rasul mah ngabogaan sifat syadidal haya'i wat tawadu. Kangjeng Rasul mah ngagaduhan sifat tawadu DP handap as seueur kais ai urang mah eueuh kais Kangjeng Rasul mah seueur kais
Nomor kedua, urang kudu nyontoh karena akhlak mulia Kangjeng Nabi. Mana akhlak mulia Kangjeng Nabi? Nomor kedua nu kudu ku urang dicontoh, asyidda'u alal kuffar. Kangjeng Rasul mah keras terhadap bentuk ke kafir, lain kajalmi kafirna tapi karena kalakuan-kalakuanan, tapi karena pagawean-pagaweanan. Mana contohna tong jauh-jauh teuing di umat Islam ge loba, di imah urang ge aya naon waktu maghrib, waktu isya TV teu pernah dipareuman. Aya di dieu nu kitu aya. Ya Allah ya Rabbana, batur mangadenge dikodean ku kohkol di masjid. Batur mamangkat ka mas salat berjamaah. Hari ieu mah ka budak bebenger nitah ngaji nitah salat, cek indungna ngaji sia ka itu, cek budakna ngaji ngaji. Akhirna kadang-kadang punten-punten Bu Pak mata kudu ku urang dicontoh, kudu dicontohan ge sebagai orang tua. Akhirna budak lumpat, bari lumpat eta budak nyindiran kanu jadi kolotna, cek budak ka budak manitah ngaji indung nama nonton ti bapak nage kalah ngopi yang harapan goreng ho. Mun diajak ke pengajian alasan nyeri sampean ciga kana dangdutan hujan gekot di payungan hujan gekot di aya di dieu nu kitu aya di dieu nu kitu aya nu mana kopeahna. Ya Allah ya Rabbana, Gusti nu agung, Gusti nu agung. Makana ieu nitip ceu waktu maghrib waktu isya TV pareum jam 8 hurungkeun deui sabab film raramena. Oh da abdi mah teu fanatik pajaroh henteu. Ngan alhamdulillah Kang Haji abdi mah demi Allah saumur nyuhun munan dilahirkeun kuno janten ibu ka alam dunia can kantos ningali TV ai keur molor mah. Paling budak santri tetangga sok nonton abdi maturan tepi kaberes. Ya Allah ya Rabbana. Nomor kedua, nomor katilu akhlak mulia Kangjeng Nabi nu kudu ku urang dicontoh, ruhama umat Kangjeng Rasul senantiasa melaksanakan cinta dan kasih jeung dulur kudu hak jeung tatangga ulah pase sabab hirup moalil umur temenang nyaho beuteing balik ti dieu bapak ti heula abdi panderi atawa abdi panderi ibu ti heul umur mah rahasia Allah subhanahu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sok senajan ibu nyumput dina gedong anu sigrong, bapak nyumput dina benteng anu perkasa, ketika Israil datang rek nyabut nyawa tara bebed. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak Ustad. Ya Allah ya Rabbana, ka Pak Ustad mah sing sopan atau ibu, ka Pak Ustad mah pupus gitu. Siap balikan deui teu geunaheun. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak Ustad, nuhun belah dinya nuhun. Ka kiai masing sopan pupus gitu. Ngan cenah ge eta lamun jelema nu tereh maot mah dibere surat ku Gusti Allah. Mana suratna? Hiji
anu hideung jadi bod, dua kulit anu cangker jadi pe, tilu soca nu cekas ningali jadi rab. Maka kabeh lamun eta geus aya dina awak urang berarti urang teh tereh balik ka Gusti. Ya Allah ya Rabbana, mangkaning ibu nyerina dicabut nyawa, Pak, nyerina dicabut nyawa ceuk tina hiji riwayat lil ibarat domah hirup disisit ku 700 pedang naudu sieun hanteu. Bahkan ceuk tina hiji riwayat nyerina dicabut nyawa lil ibarat awi panjangna teh eta 7 meter diala hinisna hungkul diasupkeun tina liang hanap dibedol tina mulut serasa. Ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung, matak nitip jeung dulur kudu ak jeung tatangga ulah pase sabab hirup moalil. Ingat ketika datang Israel rek nyabut nyawa urang teu bisa mundur samenit-menit acan, urang teu bisa mundur sadetik-detik matak jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea ulah sok panasan ku milik. Ieu mah tatangga meuli motor ece nu muriang, tatangga kabeli mobil akang nu ka rumah sakit, padahal tatangga kabeli motor alhamdulillah, tatangga kabeli mobil alhamdulillah. Naon sababna? Ai tatangga bogeun mobil mah di mana balik teh, di mana urang arek jalan-jalan teh eta sakeluarga bisa nginjem, bener teh? Ya Allah ya Rabbana. Nomor kalima ciri umat Kangjeng Nabi, di mana abah, di mana akang ngagaduhan istri, hek kabeneran istri akang teh awewe. Heuh bisi bensong geus di mana akang ngagaduhan istri, di mana akang ngagaduhan murang kalih istri masih keneh nembong-nembong aurat ku akang teu dicaram secara tidak langsung. Bapak teh nyarios kieu ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbana, mangga nyangakeun anak abdi, mangga nyangakeun istri abdi nu masih keneh nembong-nembong aurat, ridho dijieun suluh neraka jahanam, naudzubillah tuma naudu. Mangkaning kang tingali ku urang istri zaman ayeuna ngaku agama-agama Islam, KTP Islam, tapi nu heran 1000 kali heran naha pakaianna teu sarua jeung diparentahkeun ku Islam leres. Rajeun pantang ditiung pedah we keur muludan, beres muludan mah tiung nyangsang tina kursi bari ngomongna teh harun bayung ararat. Aya nu kitu aya nu kitu aya matak pantas tapi ka disinir tina qasidah, cek tina qasidah datiung namah dibengket ngan hanya kal awakna kos lepet calanana meuni maracat hayang katingali salatullah ala toha salatullah. Bu, aya nu kitu aya nu kitu aya. Mun istri nganggorok mini matak ngundang birahi ngahudangkeun bobogaan Pak Haji sabab ningal ping-ping sek samping diganti ku erok cenah moal kararagok padahal gampang dikodok lila-lila bejel. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin, ala yasin. Kaparawan kudu eling ieu zaman geus diguling, ayeuna teh loba maling sela-sela khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati komo di zaman kiwari loba maling liang. Salatullah ala toha rasul salatullah salamullah
ayeuna nitip titip ece yeuh tutupan aur mana deui Pak istri zaman ayeuna tingali ku urang istri zaman ayeuna ngaku agama Islam KTP Islam tapi nu heran 1000 kali heran nah bahasa kanu jadi salaki teu sarua jeung diparentahkeun ku Islam rajun ka salaki nyebut aa pedah we salaki na keur loba duit salaki teu boga duit mah manyun jiga aseupan aya nu kitu aya keneh nu kitu aya ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung tapi alhamdulillah saur kasepuhan Ustad di dieu mah istrina tara ngalawan kanu jadi salakina tara cumarat cemrut kanu jadi salakina ngan ceuk tadi teh lamun salakina keur laloba duit da salakina lempang melehoy jiga si edoy mah lamun salakina ieu mah di Sukabumi kaji di Sukabumi yo Sukabumi dalam di Sukabumi mah lalakina lempang melehoy model kieu curugna awewe teh langsung bentuk temawa duitnya nah makanya heda biasa nage akang mah ye lamun loba duit mah ciga Kang Haji Agus lempang nage ngagegak ka ustad ge nyawer akang mah katara leuleus teu boga duitnya oh dangaran ge usaha pan di Jakarta nage demo ayeuna teh lain demo-demo Kang akang teh sing mik sing era kudu jadi tatangga tuh tatangga mah mobilna anyar deui imahna anyar deui ai urang iraha atuh ci akang teh sing mik Pak kita sama-sama lelaki jangan pernah ada dusta di antara kita kira-kira orang balik capek balik di kebon balik di sawah balik usaha dongkap ka bumi pamajikan kalah punyaan panyun komo tepi ka pamajikan wani molotot nyeri teu tahate jiga nu sieun bapak-bapak teh sakali deui Pak kira-kira orang balik gawe capek balik usaha capek datang ka imah ditutunyuk kudu jadi pamajikan dipolototan kudu jadi pamajikan nyeri teu tahate dengekeun ceuk si korban matak rengekeun ku ibu-ibu nu sok ngalawan kanu jadi salaki nu sok molotot kanu jadi salaki nu sok punyaan panyun kanu jadi salaki maaf pikeun ibu-ibu nu sok melotot kanu jadi salaki jangan berharap pengen masuk surga bahkan ngame seungit surga nage haram pikeun awe nu sok ngalawan melotot cerewet kanu jadi salaki ceuk si bapak yes Ampura Haji Agus karak panas yuk Bo ibu ingat dengan Rita Sugiarto pernah menyairkan sebuah lagu seperti kieu cek Rita Sugiarto percuma tahajud kau lakukan sugane Kang Haji Agus nyawer deui atuh percuma duha kau laksanakan kalau kau masih melawan pada suamimu tersayang lain wah hehe ece dengekeun ye artina teh kieu eta lagu lamun kudu dihartikeun sok senajan ibu sok aya tukang salat sunat tahajud sok senajan ibu salat duha teu katinggaleun sedekah terus-terusan haji tiap tahun umroh tiap bulan tapi ibu masih wani ngalawan kanu jadi salaki maka kabeh pahala amal ibadah ibu bakal dibikeun kanu jadi salaki ibu ceuk si bapak ya. Bo makanya sim kuring nitip kade ulah kena karena peribahasa orang Cianjur cek orang Cianjur jeung aya bahasa kieu cek kula rek nyawer deui oh mohon mangga heeh Bo fokus ka dieu
maaf matakna nitip sim kuring ieu ulah ieu nitip ka ibu-ibu khususna nu hadir dina dinten ieu ulah kena peribahasa orang Cianjur. Cek orang Cianjur aya peribahasa kieu, jalan-jalan lain huwer kitu atuh sugana Kang Haji Agus nyawer deui atawa jaro heueuh balikan deui ya. Jalan-jalan eta kabanjaran Kang Haji Agus anu kaseh naik taksi. Teman, mungkin segitu dulu ya. Oke teman-teman, sudah kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mansur ya. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk lanjut ke videonya silahkan teman-teman lihat di deskripsi yang sudah saya tautkan ya, untuk video poolnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Mansur Sunandar Sunaria itu bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan buat kalian ya, sekali lagi kalau mau lihat poolnya silahkan kalian bisa cek di deskripsi yang sudah saya simpan ya, untuk video poolnya. Silakan. Oke, mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.